Yalah, sampurasun baraya lah. Sugan ditaya baraya. Kieu dewek mangabuburit itu di sawah. Carikeun tuh, sawah menang anyar panen tempo. Kieu nungguan dewek mah. Sareng ngidar ka mana-mana ngabuburit kieu di sawah. Pan keur beas keur mahal lain teh. Da kudunya ka sawah teh ka pare teh. Di daguan karecap juga nih atuh. Aya rezeki nomplok di sawah ya euy. Kieu dewek mangabuburit teh sorangan. Cara aya batur. Tuh. Lega deh euy. Naon? Sawah dewek mah gede. Tuh. Sebelah kotak bae ditu gitu. Marukana saan beh ditu. Oh katanya itu. Tuh, marukana nya. Urang kudu bersyukur. Cenah anu nanya, "Nah itu sawah Mang Cepot ieu teh marukana lain sawah Mang Cepot nu batur." Ngan Mang Cepot kieu we atuh nungguan-nungguan atuh. Ya, atuh teu gebleg oge atuh urang teh cita-cita mah kudu sugan kapimilih ku dewek. Ditingali unggal poe mah nya. Tuh. Aduh ampun aing. Tempo kalapa. Segala aya buah, tuh balong gitu di pageran kene dah hese dewek sakituna. Nu batur balongna. Ya, ngabuburit teh kieu we daripada ka kota mah macet. Lieur berburu takjil, lain teu hayang dewek ka kota. Tuh batur. Tuh. Kieu we dewek mah di sawah. Ningalikeun pemandangan lemur, nu hejo lemok dadaunan nu naon mararontok geuning. Ayeuna mah sawah teh loba diparalakan imah deuleuh euy. Dijieun perumahan. Sawah-sawah teh geuning. Eueuh kasejukan kota Bandung da ayeuna mah. Baheula mah kota Bandung teh tirisna teh luar biasa. Da masih keneh kebon, masih keneh sawah. Ayeuna mah kebon dijieunnan pabrik, sawah dijieunnan pabrik, perumahan Kayak ayeuna mah geuningan ku bangunan-bangunan. Sawah teh tempo banjir riweuh sidi. Sawah teh salah sahiji keur penyerapan cai hujan. Ayeuna dipake daun dipake imah, pake pabrik. Payahna si cai hujan teh asupna teh ayeuna mah ka imah. Da kuduna ka sawah, kulantaran sawahna dipake imah, da wayahna asup ka dinya kitu. Aduh euy, teu karasa. Karena teh puasa ka sabriji tuh. Geus rek puasa ka saminggu. Karasa 7 poe puasa. Sugan we naon? Aya milikna ka hareupna sarehat sadayana sing dilancarkeun puasana. Ibadahna sing dilancarkeun, puasa urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ibadah urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ngabuburit mah nungguan adzan ieu sababaraha menit deui. Pada idar-idaran tepuguh, daripada sare, pada layar TV ya. Berita teh tak kene hoream, dewek ka sawah, ulin nya ge sorangan. Biasana sok aya sidawala ieu teh ngan eueuh. Teuing ka mana si atuh teh. Alah ampun aing. Biasana mah sok mimilu si eta teh. Ngan ayeuna mah eueuh, teuing ka mana. Tuh tempo sawah dewek mah kelikeun kotka endah. Bo lega kieu sawah dewek tuh. Marukana kahayang gitu, kahayang dewek mah nu dewek. Da geuning batur. Alah kan bae atuh. Aing ngabuburit mah bebas, di sawah saha ge nu penting mah urang maok sakitu. Ya, tuh tembok ka bawah ditu geura. Tembok ka bawah ditu. Tuh. Ya, marukana. Di lemur dewek mah tumpau sawah masih keneh makrak. Masih keneh lega deuleuh jang. Kekebonan, kebon cau segala rupa. Ayo urang ka belah ditu seutik, bari leumpang. Ayo tuturkeun. Tuh, ieu kebon dewek. Tangkal cau, barisan arayaan cauna mah euy. Geus kedang panen basa harita. Can ayaan deui. Ketungguan urang teh da tuh.
Ai papelakan mah nya aya arep-arep keuneun urang dalam dulillah kudu meuli hayang jauh makalinuan panen. Aya naon ari aya kabisa mah urang teh sebenarnya mah segala macam oge modal cengek, campe, jauh teu kudu meuli. Komo boga lahan lega makali melakannya dinya lumayan. Tuh, udah we dewek mah ngabuburit teh kukurilingan di sawah batur di kebon. Ya itu teu karasa teh jual adan we. Mun kitu digareng ngabuburit udar-idar ka sawah ka itu ka dieu bari mau udud cenah mah sok ngagodin. Di ka mana anu si eta teh tah. Digareng eueuh. Ya gedeung deui tareh adan. Tareh adan magrib. Karasa geuning ya euy. Ngobrol-ngobrol waktu tareh adan, tareh buka geus rek adan magrib deui. Tuh geuningan karasa ngabuburit teh. Ngobrol-ngobrol. Udar-idar kuriling sawah. Adan teu karasa. Ayo nuhun ka sadayana anu tos maturan Mang Cepot, anu tos nonton Mang Cepot hatur nuhun. Mugi atuh anjing pageto Mang Cepot teh hadir deui nya. Ngabuburit di mana we ngabuburit mah. Nu penting mah nungguan adan meh. Buru-buru adan. Alah pokona hatur nuhun. Pokona ka sadayana wilujeng berbuka puasa. Mugia puasa urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.